Ta eta namina adus bari biniyatin mahsusotin kalawan ngangge niat ngangge tujuan bahwa tujuan urang teh rek adus. Mantap, tujuan urang rek adus teh lamun tiasa mah pas cai ngocor pas urang boga tujuan adus. Bahkan di palemuran mah tujuan adus teh sok bari dikeretegeun nya. Niat abdi adus ngilangkeun hadas ageng pardu karena Allah Ta'ala. Komo sok jeung make bahasa Arab nama nawaitul gusla li robi hadasil akbari pardu lillahi ta'ala. Tah anu ngajantenkeun niat nama sanes eta nanya sanes nyebat nawaitul guslana sanes ngereteg dina hate niat abdi adusna tapi urang boga tujuan adus. Kan ari tujuan mah sanajan teu dikeretegkeun ge jadi nya. Contoh urang di jalan keur leumpang tadi reka madrasah. Urang boga tujuan boga teu kasar teuing boga gaduh atunya. Urang gaduh tujuan gaduh reka mana ye? Reka madrasah rek mingguan. Cik urang keur di jalan tadi ngereteg teu niat abdi leumpang karana rek ngaji. Kitu teu ngereteg teu? Henteu, tapi tujuan gaduh teu? Gaduh. Ta eta teh ngaranna niat gaduh tujuan teh nya. Sanes ngeretegna tapi gaduh tujuanana. Da ari ngaran niat teh qasdusaiin ngamaksud kana hiji perkara. Sanes ngereteg kana hiji perkara. Anapun urang sok ngereteg mah nya mangga-mangga wae eta mah. Nu penting urang gaduh tujuan. Ah urang mah teu bisa boga tujuan tapi henteu ngereteg teu bisa urang mah kudu wae ngereteg. Mangga ngan peda tiasa wae gaduh tujuan tapi henteu ngereteg. Gambaranna nama jiga tadi nuju mapah di jalan henteu urang teh nyebut niat abdi mapah dina hate teh henteu galecok we ngobrol jeung nu gigireun. Tapi urang gaduh naon? Gaduh tujuan rek ngaos ta eta teh ngaranna niat. Sabab ari ngaran niat teh ngamaksud kana hiji perkara bari dibarengan jeung migawena qasdus syai'i muktaronan bipilihi. Berarti urang di dieu tos nganiatan ngaos entos sanajan teu niat abdi ngaos tah sanajan teu nyebut kitu tapi dina hate gaduh tujuan ka dieu teh bade naon? Bade ngaos ta eta teh ngaranna niat. Sanajan geus ka dieu nama nunutan, ngobrol atawa naon we nya. Eta teh tos diniatan nya tos kenging niatna teh. Tah jadi ieu ge pas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadratis Syekh al-Imam al-Alama Ahmad bin Husain Asy-Syahir bi abi Syuja'i al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puji sinareng syukur kagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat sinareng salam mugia sapapawasna dilimpah curahkeun ka junjunan alam nyatana habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka kulawargina para sahabatna tabi'in atba'ut tabi'in bahkan dugi ka umatna dugi ka yaumil jaza pamudah-mudahan ngengingkeun syafaat anjeunna amin. Tibayun sejang ngahaturkeun nuhun ka pangatur waktu pangjajab acara anu parantos masihan waktos kangge ngalajengkeun hanca garapan darsan anu dicandak tina fan fikih kitab Fathul Qorib Atanafi Al-Hasyiyah Bajuri. Hadirin rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mujibil ghusli. Atau siap ieu? Dina ieu pasal teh bade nyarioskeun anu ngawajibkeun kana adus. Dan amina ge ngaderesnya tos terang salaresna mawang samikeun we ieu mah. Urang osok adus. Naon ari adus teh? Ari adus teh mandi. Ari mandi teh adus. Tah kurang sok nyebut bahasa mandi besar, berarti aya mandi kecil ya. Kumaha mandi kecil? Tadi angir. Oh, mangganya. Kange istilah mah bebas. Bade mandi besar oge mangga. Dari sinama sami-sami keneh. Ngan istilah hungkul eta mah penyebutan. Tah. Ari adus, wong carioskeun heula perkawis adusna. Wal ghuslu lughatan sayalanul ma'i ala syai'i mutlaqon. Ceuk babasaan mah adus teh ngocorna cai kana perkara. Kebeneran aya cai nya. Nah, cai mun teh mah ditojos tuluy dibahekeun ngocor ye kana meja eta teh adus ceuk babasaan mah ceuk lugot nya. Ngandung dimaksud adus ceuk sara mah sayalanuhu ala jami'il badani biniyatin mahsusatin. Nu dingaranan adus alias praktekna adus teh ngocorna cai kana sakabeh badan. Awak berartinya badan teh. Ti luhur sausap rambut, ti handap sausap dampal, ti gigir tentunya. Intina mah sakabehna awak teh tinggal lihat ka dieu supaya henteu gagal paham. Sakabehna awak kakocoran cai. Lamun caina saalit nya kakocoran cai. Berarti lamun teu kakocoran mah can dihitungnya. Gambaran dina ember, dina jolang anu ukuran caina teh saalit. Urang teh ancolongkeun we hiji-hiji ka dinya sirah, leungeun, dada nya asalkeun baseuh we eta teu disebat adusnya. Tapi caina kedah ngocor. Kajabi lamun teh mah caina loba. Jika di walungan
atawa dina toren eta kan agengnya dina baknya ibu-ibu di bumi negara dubaknya tah ari dua kulah teh kan 60 cm ka 60 cm pendeknya meja ieu ge aya meureun 60 cm mah tah eta teh tos dietang cai ageng bade ngojai di dinya mangga eta mah teu kedah ngocor nyuruluk da dianggapna cai loba asalkeun kuturuna urang kana eta wadah teh cai na teu mantak barobah rasa, barobah rupa, barobah ambe. Anu gampang mah da urang mah lamun ibak teh sok disiukan atanapi aya nu ngangge shower kaluhur nih tuluy bijil arali cai aya nu kitu teu aya atawa pancuran anu ngocor ta eta mah mangga nya kantun cicing we hanapeunana otomatis cai ngocor kana sirah bakal mapai ka handap si ngocornya teu kenging digusur ngocorna cai ngocor ka dieu kakarage dugi kana tak lila gusur we kieu ku panangan teu kenging eta teh nya sanajan aya nu ngengingkeun tapi kawal masyhurna teu kengingkeun we si ngocor ku nyalirana komo ari di urang mah caina agungnya digujubar-gujubar oge bakal baseuh bari teu kenging aya nu ngahalangan jiga sisik lauk atawa kotor mantak lamun bade adus pariksa heula badan urang bisi aya nu ngahalangan nah aya lakban teh atawa naon we kitu kotor nu ngahalangan anu teu nyerep cai ta eta teh kumaha heula memeh adus teh ya da adus mah ngocorna cai kana awak teh cai anu tepi kana kulit sanes anu kahalangan da anu kahalangan mah dianggapna henteu nepi tah eta namina adus bari biniatin mahsusotin kalawan ngangge niat ngangge tujuan bahwa tujuan urang teh rek adus mantap tujuan urang rek adus teh lamun tiasa mah pas cai ngocor pas urang boga tujuan adus bahkan di palemuran mah tujuan adus teh sok bari dikeretegeun nya niat abdi adus ngilangkeun hadas ageng pardu karena Allah Ta'ala komo nu sok jeung make bahasa Arab nama nawaitul gusla li rabbi hadasil akbari pardu lillahi ta'ala tah anu ngajantenkeun niatna mah sanes etakna nya sanes nyebatna waitul guslana sanes ngreteg dina hate niat abdi adusna tapi urang boga tujuan adus kan ari tujuan mah sanajan teu dikeretegkeun ge jadi nya contoh urang di jalan keur leumpang tadi reka madrasah urang boga tujuan boga teu kasar teuing boga gaduh atunya urang gaduh tujuan gaduh reka mana ye reka madrasah rek mingguan cik urang keur di jalan tadi ngreteg teu niat abdi leumpang karana rek ngaji kitu teu ngreteg teu henteu tapi tujuan gaduh teu gaduh ta eta teh ngaranna niat gaduh tujuan teh nya sanes ngretegna tapi gaduh tujuanana da ari ngaranna teh qasdusaiin ngamaksud kana hiji perkara sanes ngreteg kana hiji perkara anapun urang sok ngreteg mah nya mangga-mangga wae eta mah nu penting urang gaduh tujuan urang mah teu bisa boga tujuan tapi henteu ngreteg teu bisa urang mah kudu wae ngreteg mangga ngan peda tiasa wae gaduh tujuan tapi henteu ngreteg gambaranna nama jiga tadi nuju mapah di jalan henteu urang teh nyebut niat abdi mapah dina hate teh henteu galecok we ngobrol jeung nu gigireun tapi urang gaduh naon gaduh tujuan rek ngaos ta eta teh ngaranna niat sabab ari ngaran niat teh ngamaksud kana hiji perkara bari dibarengan jeung
migawe na qasdus syai'i muktaronan bipilihi. Berarti orang di dia terus nganiatan ngaos entos sanajan teu niat abdi ngaos tah sanajan teu nyebut kitu tapi dina hate gaduh tujuan ka dieu teh bade naon bade ngaos tah eta teh ngaranna niat. Sanajan geus ka dieu nama nunutan ngobrol atawa naon we nya eta teh tos diniatan nya tos kenging niatna teh. Tah jadi ieu ge pas adus teh pas ngocor teh urang gaduh tujuan adus. Cenah urang mah asa teu adus lamun teu nawaitul ghusla mah mangga da eusina tina niat abdi adus eta teh tetep eusina mah urang gaduh tujuan adus. Kumaha lamun teh mah gejebur kakara baseuh nepi ka dieu atawa gejebur baseuh di handap eueuh can niat. Maka anu can kaniatan teges nama anu heulaeun niat kudu dibanyur deui. Henteu kieu gejebur sabelah baraseuh ka dieu eueuh can niatanna ayeuna niat abdi adus muncul kurang lemur mah nya bisi asa teu niat da ari henteu dikeretekeun mah hek ngumah nu beulah dieu wungkul ari nu beulah dieu teu dikumah deui da rasana geus baraseuh. Ta eta teh teu tiasa nya sabab ngumbahna ngocorna cai kana awak teh kudu sabada niat anak atawa bareng jeung niatnya. Anak pun lamun baraseuh heula tuluy niat maka nu baraseuh ti payun kaya can dikumah sabab can kaniatan miheulaan niat. Anu galib mah kieu we berarti pas dijebur teh niat abdi adus lamun diobrolkeun mah nya nah hate mah urang teh rek adus tah kitu urang teh adus banyur sing nepi ka walatra. Henteu kudu niat adus ieu mah can walatra ka hanapa niat abdi adus henteu cukup we sakali niatna mah asalkeun anu dikumah kudu sapandeurieun niat. Nah jadi adus teh ngocorna cai kana awak sakabehna bari teu kenging aya nu ngahalangan bari ngumahna teu kenging miheulaan niat tapi niat heula minimal niat bareng jeung ngocorna cai kana badan titik eta adus. Tadi dia teh bade nyarioskeun perkara nu ngawajibkeun kana adus naon wae ieu anu ngudukeun urang kudu adus teh kudu mandi besar jeung kudu make niat teh. Walladzi yujibul ghusla sitatu asya bahwa anu ngawajibkeun kana adus teh sadayana aya genep ya. Mana nu genep teh salah satun minha tastariku fiha ar-rijal wan nisa anu tilu mah rerejeungan berlaku di lalaki jeung di awewe. Jadi lalaki bisa awewe bisa ngan engke nu tilu deui mah keur awewe wungkul. Berarti potensi adus seueur keneh jang istrinya. Jang istri mah genepanana berarti ngawajibkeun kana adus teh. Ngan ari jeung jang pameget mah ngan tilu cenah nu ngawajibkeun kana adus teh. Berarti secara teori bakal remen keneh istri adusna teh daripada pameget. Nah, naon we nu genep teh tilu nu babarengan lalaki bisa awewe bisa. Mana wae anu tilu teh hiji wahia iltiqaul khitanaini paantalna dua alat khitan. Naon alat khitan teh anu sok dikeureut naon tuh gagaduhan. Enggak lah teu aya budak di bawah umur ieu di dieu mah tos tararan sadayana oge nya. Tah paantalna dua alat khitan ceuk kasarna mah bobogaan lalaki jeung bobogaan awewe pasti ngarti sarereanya. Nya eta teh wajib adus. Nah antal wungkul assalamualaikum hungkul atawa kumaha reuna eta mah nya henteu ieu aslina mah anu direkan antel teh
wa yu'abbaru anil iltiqoi bi ilaji hayyin wadihin ghayya bahasa fatadzakari minhu. Nu direken paantel teh sanes antel wungkul tapi ilaj ari ilaj teh ngalelep ngasukeun punten dia rada jorang berenya tapi dari Sunda mah cirina cawokahnya lain berarti awon ieu mah keur edukasi jeung supaya terang bisi urang kurang paham tah jadi nu dimaksud ngalelep teh nya lebetna alat anu pameget kanu istri. Tah tingali ka dieu kan ari nu pameget teh nya dia mirip saeutik lah. Tah kan anu dihitan mah nya anu dikeureut nu disunatan atau dihitan teh sok nyengled ding ka tukang. Tah aya nu naon gegeret nu jiga helm. Lamun batesan eta ngalelep kana gagaduhan istri ngalelepnya ngalelep dugi ka teu katingali bari ge urang mah tara marhatikeun ieu teh ngalelep acan taranya. Bahkan tara lebet sakitu ge anggeus sok dierepkeun nya. Ieu mah lamun urang mah tos lah hayang ngasupkeun kan mung adus gambaranna teh kitu ek saeutik we tungtungna wungkul moal aya rasana ge meureun nya. Kalau asa ngome taneuh ning budak cocolokan kana taneuh. Tah lamun etana kanclep nya kanclep ngalelep helmna maka eta teh wajib adus lalakina awewena sanajan teu kaluar mani sanajan teu ngagejrot sanajan henteu ngalai lamun di istrinya da istri ge salarasa mah ngagejrot eta teh dilebetna mah ngan seueur pengkolanana jadi ngalai kaluarna teh. Eta mah dipapantesnya papantes maka eta teh ngawajibkeun kana adus. Wajib adus kumaha ieu mah teu gaduhan pagas sebenarnya di urang mah teu aya nya anu teu gaduhan teh kumaha wajib kana adusna atawa eueuh helman ieu mah rata we kitu nya sok bari bayangkeun teh lain bayangkeun jorok nanya tapi bayangkeun bahwa nu kitu teh ngawajibkeun kana adus. Lamun teh mah goya bahasa patadzakari minhu au qadroha min maktuiha. Lamun teh mah eueuh ieu kaharepna bagian helmna teh eueuh rata we kumaha bentukna nya hese ngagambarkeunana pokona mah teu galih bentukna teh nya. Tah maka eta teh lamun asup kira-kira ukuran kan lamun nu gaduh helmnya lamun nu gaduh helm eta lamun di sentian teh paling ge 3 senti aya bapak-bapak. Lamun 3 senti nya gambaranana ti ujung nepi ka dinya teh 3 senti lah maka pikeun anu teu gaduheun zakar hasapa lamun teh mah dilebetkeun saukuran 3 senti eta ge sami ngawajibkeun kana adus sanaos ieu teh teu berlaku keur urang mah da urang mah garaduh naon helm gitu nya. Kamana dilebetkeunana nya ceuk tadi piparjin dilebetkeunana teh kana parji kana gagaduhan istri. Kana gagaduhan istri dilebetkeunana teh. Bi ilajin hayyin ngan wajib adus teh keur anu hirupna. Berarti lamun anu maot mah teu wajib adus. Contoh urang ngajima mayit boga pamajikan geus dikawin kalah maot duh can kaasaan mangkane mas kawinna mahal. Keur maot teh da moal ieu mah nya
kabina-bina teuing moal KBB Jaka Batur geus mau teh dijima we heula atawa geus beres diadusan eta pamajikanana teh ari memeh dikuburkeun dibekal heula ka kamar dijima we heula di kamar ku salakina teh lamun ieu mah nya da moal aya ieu moal kabina-bina teuing maka nu wajib adusna teh nu hirupna wungkul anapun mayit anu tadi geus meunang ngadusan teu kudu adus deui cenah eta rubah rabeh dina parjina tinggal kumbah we eta malamun dina kapanggihna heuleus sia tas dikumaha pamajikan maneh aduh urang teu kuat cenah contona teh tinggal kumbah we eta tilasna nya sabab ari mayit mah sanajan dijima teu wajib adus nu wajib adus mah nu hirup tah hirupnya wa yasiru al adamiyu al mulaju fihi junuban bi ilaji madzukira lamun kitu teh wajib adus ceuk bieu teh amal mayitu palayu adu gusluhu bi ilajin fihi nu bieu teh ya keur mayit mah teu kudu adus deui teu kudu diadusan deui cukup kumaha we lamun teh mah naon rubah rabeh kagigirna nya naudzubillah nya kumaha ye lamun wandu teu aya di urang mah tapi piraku diliwatnya wa amal hunsa al muskilu fala gusla alaihi bi ilaji hasapatihi wala bi ilajin fi kubulihi kan ari wandu teh jalmi anu gaduh alat kelamin dua di luhur gagaduhan lalaki di dinya teh nya hanapeunana gagaduhan istri tuluy weh eta gagaduhan lalakina teh diasupkeun kana parji dugikakeun kaluar cai mani maka keur eta wanu teu wajib adus atawa dicolok ku batur gagaduhan istrina dugika kaluar mani eta ge teu wajib adus naon sababna sabab ari wandu anu muskil teh teu puguhnya ieu teh keur jadi lalaki atawa keur jadi awewe teu puguhnya ari anu jelas mah wandu anu jelasnya gagaduhanana dua ngan tiapnya bak awewe gaceng gagaduhanana teh eta mah jelasnya berarti keur jadi lalaki nya ta ieu mah teu bisa dibedakeun sama sekali maka eta mah teu wajib adus aduh asa meningnya sok atuh ari daek mah jadi wandu nya kajian teuing adus wala bi ilajin fi kubulihi rek nyolok atawa dicolok nepi ka kaluar mani keur wandu mah teu wajib adus cenah arek dagareuleuh nya alus kitu bebersih masukna hiji ta eta kunaon patepungna dua alat khitan minimal nu asupna teh nepi ka eta nya dua wa minal mustaroki inzalun ay khurujul maniyyi min sahsin bi ghairi ilajin wa in qalla al maniyyu nomor kadua nu ngawajibkeun kana adus teh nyaeta kaluar mani cai mani nya cai mani teh warnana kumaha nu biasa mah bodas nya nu biasa urang mah coklatnya coklat jadi cirina eta cai mani teh biasana tos tingali heula ka dieu ieu teh urang teh nu kaluar teh mani atawa naon tah cirina teh hiji ngeunah nya kaluarna teh dua ngagejerot teh aya teding sok karasa gitu tah teras lamun teh mah cai mani masih keneh baseuh sok bau naon sok ngamuan aya nu bau mayang jame bari urang can pernahnya ngamuan mayang jame aya nu pernah di luhurnya bau bobodas enog gitu bau hanyirnya atawa bau adonan roti urang menyian roti nagetara nya sok buah hanyir lah bobodas enog tah ciri-ciri nate sanajan kaluarna ngan saeutik sakeclaknya sa cet tah gitu sanajan kaluarna
ngalai sanajan henteu jima tapi naon mun di zaman ayeuna mah mun lalakinya atawa awewe ge meureunnya nu boga HP ningali film nu bubulikeun ieu teh dugi ka sahwat teh naik cerot we kaluarnya tah ku kaluar mani eta sanajan teu jima eta teh ngawajibkeun kana adus walau kanat ala launi dami sanajan rupana teh rupa getih beureum muncul tadi mah coklat cenanya sanajan coklat warnana nya rek kumaha wae warnana asalkeun eta mani maka ngawajibkeun kana adus urang mah teu apal ieu teh nu kaluar teh naon tah mantak nu kaluar tina kubul tina palawangan hareup teh kan aya cai kiih cai papan aya madi ngaranna teh aya wadi terakhir we mani tah ayeuna wang bentenkeun mani madi wadi ari mani mah jelas tadi ngagejrot kaluarna bari enak aya deui wadi nya madi ari madi mah cek urang mah oli nya madi teh lamun urang tarik syahwat nih hek sok nepi ka aya ngelai ta eta teh namina madi eta mah nya madi mah teu wajib adus sok herang biasana tapi wajib wudu eta mah tinggal kumah we eta mah teu beda jika cai papang jika cai kiih lamun kaluarna teh naon henteu ngeunah eta mah da sok teu karasa ujug-ujug kaluar we gambaran keur tarik syahwat keur ngalamun sok aya ngalai eta mah namina madi teu wajib adus eta mah tapi cekap abdas ngan samemehna kumaha heula gitu aya deui wadi oge jiga madi sok ngalai ngan ieu mah diakibatkeun biasana tina cape gawe tas babad tas yaumul mun urang mah nya tah maka lamun tas liliaran nya atawa masing cicing ge di bumi hek urang terek abdas sae upami dipariksa heula bisi aya nu baseuh mun pameget atawa istri rek abdas ieu kodok we heula tek kana liangna teuing tingali baseuh teh sabab bisi aya nu baseuh nya atawa kodok teuing di kieu-kieu di lebetna teh atawa dicoel-coel mun istri manya kan welahnya geus karawin ieu dicoel-coel bisi naon bisi aya nu baseuh kumaha kitu lamun aya nu baseuh kudu diombehan heula mantak sanajan teu papang keur istri nya pang-pangna mah ombe heula sabab bisi aya cai wadi da ari madi mah urang mah cenah cek awewe teh cek ibu-ibu teh geus jarang ngabayang-bayang lalaki fokus nage kana gawe ayeuna mah tah bisi aya cai nu kaluar salianti cai papang atawa salianti cai madi namina wadi mantak mun bade abdas teh sae upami ombe heula minimal dicek heula bisi aya nu ieu mah garing mangga ari garing mah langsung abdas kan bisi aya nu baseuh atawa jang jaga-jaga sae pami ombe heula minimal dicek heula bisi baseuh tah eta mah di luar ieu nya da di dieu mah ngajelaskeun lamun kaluar cai mani eta teh wajib adus walau kana al khariju bijimain kaluarna mah rek diakibatkeun ku jima nya jiga nu geus biasa au goirihi atawa lianti jima ningali awewe ya geulis dibayang-bayang nepi ka kecot teh nya eta wajib adus sami piak dotin rek keur nyaring kaluarna teh au naumin atawa sare keur sare ngimpi udag-udaga jeung awewe atawa ngimpi bobogohan jeung awewe atawa ngimpi jima jeung awewe pas leueur teh dicabak baseuh cepel diamuan bobo bedes enog wajib adusnya sanajan keur sare tadi kaluar da urang mah teu apal kaluarna ge nya
wajib adus. Kajaba meureun lamun sarena ngareneng lalaki jeung lalaki ari pas dicabak baseuh ngan baseuhna teh palebah pingping dicabak belah dieu mah garing teu bau berarti eta mah babaturan nu ngimpi nangan ngecrot ka urang teu wajib adus ari kitu mah nya. Eta mah naon kasembur ku babaturan da babaturanna meureun calanan naon sarungna nyingsat jadi pas cerot teh crot kan babaturanna deui gitu tah. Kaluar nama bisahwatin au ghairiha rek make sahwat kaluar nama berarti lamun lalaki mah make sahwat mah gaceng ya cirina teh au ghairiha atawa teu make sahwat teu kabayang nya teu make sahwat tapi kaluar mani jiga nunggus geus kolotnya peluh mani teh kaluar tengenah dari tejeng sahwat manya atau teh anger ngawajibkeun kana adusnya antorikil muqtadi kaluarna mah rek ti jalan anu biasa di mana berarti tina palawangan hareup au goirihi atawa kaluarna teu biasa ieu mah kaanin kasarosol buhu sapertikeun anu peupeus atawa potong remuk igana kan cai mana teh kana igana nu mana iga teh atuh ieu nah ti dieu bijialna teh keur momotoran pas belok labuh gubrag we peupeus ieu na teh dipikakeun ngelai ke dieu cai mani tah contohna teh ya wajib adus eta teh boro-boro kuat adus pas labuh lamun ieu mah lamun pakhoro jamaniyuh maka eta ge sami wajib adus. Dua tah hiji tadi paantelna dua alat hitan nya. Nomor kadua kaluar cai mani. Tilu wa minal mustaroki al mautu nu ngawajibkeun kana adus teh maot. Jalma nu maot wajib adus ngan kulantaran nu maot teu bisa adus sorangan kagalibanana maka wajib diadusan bahasana teh gantinya wajib diadusan illa pisahidi kajaba nu maotna syahid nu perang nya di urang Matara perang mah nya paling oge perang ngalawan nafsu ayeuna malam Salasa bagian mingguan tapi itu purun perang antara ngaji jeung henteu ngaji gitu tah eta mah jihad eta oge sami perang gitu. Jangan perangna jeung nafsu, jeung hawa nafsu. Ieu mah perang seperti mun zaman baheula mah mawa pedang mun zaman ayeuna wa bedil urangnya hek dugi ka maot eta mah teu wajib diadusan. Bahkan aya naon kasaean mungkusna ge ku acuk anu dicanda perang. Tilu tah. Jadi tadi patepungna dua alat hitanaen nya dua alat lalaki jeung awewe dua kelamin nomor kadua bijil mani nomor katilu maot opat wa salasatun tuhtasu biha an-nisa'u ieu keur awewe wungkul ieu keur lalaki mah bebas berarti ngan tilu nya keur lalaki mah nu ngawajibkeun kana adus teh tah ieu aya tambihan jang awewe wa salasatun tuhtasu biha an-nisa' wa hiya hiji al haidu head naon ari head teh adamu al khariju min imraatin balagot tisasinina getih nu kaluar ti awewe bari lain ladang ditarekahan dirojok ti kait atawa ti kosewat balagot tisasinina dina umur batasan head lamun baheula mah 8 tahun sabab awewe anu memeh umur 8 tahun can dipikaresep baheula mah ari ayeuna mah 7 tahun ge geus geulis awewe teh geus bisa dangdang geus bisa tiktokan genep naon 7 tahun maka lamun teh mah head wajib adus awewe anu leutik mantap kudu dipapatahan kudu bener dididikna teh hiji tah headnya iraha wajib adusna nya sabada eureun getih nya terkait head ieu penjelasanana panjang tapi insyaallah da tos sering headna ge nya urang mah tos sering headna ge insyaallah
tos tarang gitu head ya ngan tiap datang waktu sholat ku urang aya kakuduan di kumaha dicek bisi naon ya bisi saat lamun teh ama saat kudu kumaha adus bebersih urang teh tuluy kumaha sholat kumaha cenah ke mun bijil deui engke mah bijil deui teh belum tentu buat teuing eta nu terakhir teh urang mah manikeun di kodoan we nya mangga ari naon ari kahayangna kitu mangan ku teu salatna doraka sabab kodo teh lain ngagantian teu salat anu kawajiban tapi eta mah parentah anyar ku pedah salatna teu dipigawe eta mah pilihan aya di urang-urang nu ngajalani nanya. Terus tambahanana nu kadua berarti nu kalima ieu wan nipasun nipas ari nipas teh adamul khariju angkibal wiladah getih nu kaluar sabada ngalahirkeun fa innahu mujibun lil gusli qat'an maka wajib adus getih nu kaluar sabada ngalahirkeun ngawajibkeun kana adus bahkan wal wiladatu ngajuruna oge wajib adus kan ari ngajuru teh sok baseuh sok garing baseuh lamun teh mangajuru garingnya lamun ieu mah maka wajib adus tuluy kaluar deui getih sabada ngajuru wajib adus pertanyaanana naha adusna jadi 2 kali henteu adus mah cukup sakali ngalahirkeun tuluy kaluar getih adusna mah sakali we adusna mah sakali kajaba lamun tina ngalahirkeun kana kaluar getih teh aya jarak eta mah kakara pas ngalahirkeun wajib adus nah ari geus adus teh kaluar deui getih tah eta wajib adus deui da ari nipas makan benten-bentennya aya nu sok sakedap aya nu lami bahkan dugi kakeun 40 dugi ka 60 poe ngaran-ngaran nipas teh nya jarang anu sagejrotan mah urang nipas sok sabaraha hari baheula ya keur tos ngalahirkeun ngagetih geus poho deui nya berarti kudu praktek deui nya geus poho deui mah engke itu boro-boro hayang mandi tah eta teh wajib adus teh nya qat'an wal mujarradu anil balali mujibatun lil gusli fil asohi wa yajuju li zawjiha wa tuha naon kitu bedana ngajuru anu baseuh jeung ngajuru anu garing meureun sarua keneh duanana ge ngawajibkeun kana adus bedana teh efek keur salakina lamun anu ngajuru na baseuh da barabe ku salakina teu meunang wakadi jima ngan lamun garing mah wal mujarradu anil balali mujibun musi fil asah wa yajuzu li jaujiha wa tuha ngan pedah lamun salakina teu kuat nya da geus dilanahan meureun kur hamil gede mah ditahan gitu dikaluarkeun pas lahir aduh geus teu kuat meunang nya harita keneh kabina-bina nya wa yajuzu li zaujiha wa tuha meunang keur salakina ngawati atawa ngajima eta awewe anu tas ngalahirkeun menang eta teh meureun ku paraji teh atawa mun aya nama ku bidan oa bidan ka ditu heula bawa budak ieu awewe rek dipake karunya nya ngan wayahna meureun logornya da urut kaluar dieu moal asana naon jeung ku yumut ku naon ngan lamun bade mangga tamarakan dukanya tah eta nu ngawajibkeun kana adus jadi anu tilu mah umum nya eta ngasupkeun hasabah kana parji lah gampang namanya ngasupkeun nu lalaki kana awewe bari nu asupna aya batasanana anapun antal wungkul mah muncul kasarna assalamualaikum assalamualaikum kaluar deui tah eta mah teu ngawajibkeun kana adus biasa salaman nu kadua bijil mani eta oge ngawajibkeun kana adus anapun madi jeung wadi anu asan naon ngalibahkan naon
akibat ngahayal atau watas gawe tuluy aya ngalih eta mah teu wajib adus ombeh we nya. Nu katilu maot eta oge ngawajibkeun kana adus. Nu kaopat haid, kalima nipas, kagenep ngajuru atawa ngalahirkeun. Ta eta nu ngawajibkeun kana adus. Aya pertarosan? Nah, istri yang umpamanya sistem zaman aya mah kapal di jadi ya sesarnya kumaha cenah lamun di sesar tadi dia kan teu aya di sesarnya sementara nya wong pilarian tah berarti aya pertanyaan teh kan aya PR ya kudu bukaan sementara kulantaran ngalahirkeun teh galibna ti hanap atuh ti luhur mah teu wajib adus. Ngan lamun teh mah engke sabada ku abi di pilarian, aya ieu dina kitab ieu mah rek ti mana-mana ge kaluarna wajib, maka ieu jawaban teh jadi teu berlaku nya. Jadi teu berlaku. Ngan sementara teu wajib. Sabab bahasana ge wiladah ngajuru tina jalan anu galib da baheula mah can aya sesar teh urenya. Nah, tapi beku ayana perkembangan zaman teras ayana ihtilaf seueur para ulama anu memperdebatkan tangke uang dipilari heula nya. Ngan sementara mah teu wajib. Cenah engke mendak ieu dina kitab ieu wajib. Wayahna bong berubah deui gitu. Jadi wajib ayeuna mah. Da ari pengetahuan teh terbatas. Beda zaman, beda oge nu ngajamananana. Kita panggilkan sementawis. Ulah ngarannya tuh wajib. Wah, bari pas dibuka deui wajib. Aduh kumaha ieu urang nanggung jawabkeunana. Bisa kalah jadi naon terus ngabohong ka dituna teh nya mending saayana we gitu tah. Cekap aya deui. Aya yang nga. Dina kitab Mustakmal eta naha urang unggul atau batu mah kanyat eta. Dina aya kitab Mustakmal misalnya mah misalnya adus tah masih ada adus. Cai ada di arah besi bre eta mun kita masih eta nu kahiji nya urang kedah paham heula ari mustakmal teh naon. Ari mustakmal teh cai tilas kumbahan anu pardu. Contoh engke kantun samikeun sareng adus nya. Urang abdas ye tina keran contohna. Abdas kumbahan anu kahiji kan wajibnya. Maka cai anu muragna teh jadi mustakmal cai eta cai nu murag. Tah, eta mustakmal. Tuluy urang teh nyiuk deui nu kadua ieu, berarti hukumna kumaha? Sunat. Murag, maka cai ieu sanes mustakmal. Bisi rek dipulung ku babaturan eta mah mangga urang teh wudu. Nu kadua kalina nya pulung deui ku babaturan teh. Pake wudu deui. Kumbahan kadua sarerea contohna teh pulung deui kumbahkeun deui pulung deui mangga eta mah nya da anu mustakmal teh cai anu tilas kumbahan anu pardu lamun dina wudu mah kumbahan anu kahiji ayeuna dina adus sami wae tilas gujubur berarti tilas ngocor anu kahiji ta eta namina mustakmal ieu mah geus baraseuh ieu geus walatra tuluy pindah ka dieu mandi deui ditanean ti hanap teh hek diange deui mangga da eta mah sanes mustakmal. Jadi nu dimaksud mustakmal teh cai tilas kumbahan anu pardu itu tah. Kahartos mustakmalna tah. Nu kadua ari ngaran-ngaran mustakmal kulantaran bahasana tilas kumbahan anu pardu berarti rek urut urang atawa urut batur sami namina teh mustakmal lamun tilas kumbahan anu pardu. Anapun tilas kumbahan anu sunat mah mangga wae ari teu geuleuh mah nya urut wudu batur atawa urut mandi batur diange deui ku urang tapi sanes tina tilas kumbahan anu kahiji. Kartos teh. Tah jadi nu di ngaranan mustakmal teh tilas kumbahan anu kahiji. Tuluy aya deui kasus ya. Kumaha lamun teh mah
Orang sok gaduh cai na jolangnya. Jolang nate alit, kurang ti 2 kulah. Tapi kurang teh disiuk ya. Orang teh abdas. Kumbahan kahiji aya cai ngecret ka dieu. Kabayang teh gambaranana? Kumaha cai nu najolang ieu nah jadi mustakmal? Jadi mustakmal teu? Jadi teu? Bandungan. Bandungan deui sombongnya. Punten nya kalepasan. Kancek tadi cai mustakmal teh cai anu urut make bari urut kumbahan anu pardu nya sanes nu kahiji nu pardu nya naha make sanes kumbahan nu kahiji da ayeuna lamun urang wudu kieu kumbahan kahiji ieu hek belah dieu can ka kumah hek dikumah deui berarti ieu kumahan ka sabaraha kumahan kadua tapi kulantaran ieu mah di dieu mah kumbahan can ka kumah teh maka anger jadi mustakmal da tadi can ka kumah jadi sanes kumbahan kahiji tapi kumbahan anu pardu lebih tepat nanya cenah sakali ngumah berarti kumbahan kahiji cenah nya mangga da eta mah nu jelas kumbahan pardu ayeuna lamun abdas berarti caina teh saalit teh dihareup atawa ku panyiuk curuluk ceret ka dieu ieu jadi mustakmal teu tah ceuk tadi ngaran cai mustakmal teh cai anu urut make bari urut kumbahan anu wajib atau anu pardu. Berarti nu ngeceret ka dieu teh mustakmal. Ari cai ieu urut make teu? Urut make teu? Henteu nya. Ayeuna cai ieu ngeceret ka dieu anu urut makena sakumaha? Sakeceret. Anu lobana mah berarti can dipake. Pertanyaanna nah anu ngeceret ieu teh nyetrum mangaruhan kanu can dipake atawa henteu kitu gambaranana. Maka waleranana teh hiji. Lamun cai nu ngeceret ieu teh mantak ngarobahkeun cai anu dipayun, maka eta dihukuman mustakmal. Bahasana tos sanes mustakmal deui nya tapi mutagoyir. Ari mutagoyir teh anu ngarobahkeun hiji eta lamun teh mah ieu teh cai teh heran urang teh abdas ceret nah cai teh jadi hideung atawa jadi abu lah kumaha we nu penting warnana robah maka cai ieu teh kenging diange deui nya maksudna teh kenging diange wudu atawa adus atawa ngumbah tai nya ngumbah tilasna nu kadua lamun teh mah cai anu ngeceretna teu aya perubahanna naon bari cai nu ngeceret teh langkung saalit daripada cai anu dina jolang contoh abdas ceret ka dieu sapecelak atawa sacuruluk cik seueur nu nyuruluk atawa seueur nu dina wadah seueur nu dina wadah maka dihukumanana masih suci tegasna masih tiasa keneh diangge abdas atawa adus kapan eta kakeceretan keceretan eta teu mangaruhan kana suci na cai nya naon sababna hiji teu ngarobahkeun nu kadua cai nu ngeceretna saalit da ceuk tadi ngaran mustakmal teh cai anu urut make sedengkeun nu ngeceret ka dieu urut make ari nu di dieu mah acan dipake tah lamun teu ngarobah berarti masih keneh tiasa nya nu katilu lamun cai anu ngeceretna langkung seueur daripada cai nu aya hese ngabayangkeun lagi piraku nya cai sajolang urang wudu make jolang deui meureunnya setengah jolang kucurkeun nepi ka kun cret ka dieu tah ngimbangan lobana teh nu ngeceretna jeung nu aya di dieu maka eta dihukuman mutagoyir anu teu kenging gampangna jadi mustakmal cik urang mah nya sabab naon anu nyampuranana saimbang jeung anu dicampuranana piraku nya wudu loba-loba teh nu ngeceret nepi ka keun sarua jeung nu dikeceretanana atawa leuwih loba nu ngeceretna teh berarti wuduna make naon caina dina naon na jolang urang wuduna make jolang deui meureun cokot beunang ieu satengahna curulukeun nepi ka keun ngucur deui ka dieu kabeh tah eta mah teu kenging aringan sakeceret mah komo keceretanana teu ka ciri-ciri acan mangga diangge deui ieu teh lamun kondisi caina saalit maksud saalit teh kurang tina 2 kulah sakumaha 2 kulah teh lamun diukur mah 60 cm
kena 10 cm ari di urang mah seueur cai mah nya salaresna mah tos jarang nu terjadi kieu teh nya ngan bilih ieu mah bilih keur tiris teu gaduh bak urang teh ngaputan heula emer ning kana naon terlas najolang atawa dina emer balkon celak mangga eta mah teu mantak jadi mustakmal namina cai mutagoyir kan cai teh ayat tohir mutohir cai mutlak aya cai mustakmal aya cai mutagoyir tanuna memang namina mutagoyir lamun ngecret nangan saalif bari teu mantak ngarobahkeun mah masih keneh tiasa diangge ngan lamun ngecret na mantak ngarobahkeun teu tiasa diangge nu katilu lamun ngecretna saimbang jeung nu aya dina jualangna atawa langkung seueur eta mah teu tiasa diangge ari ngan sakeceret mah mangga masih tiasa diangge eta pakinten perkawis mustakmal salidenya aya keneh beda acan tabuh 8 pamitos daya mah nya atos we cekap Alhamdulillah dikawin dugi ke akhir mudah-mudahan ajeng manfaatna hapunten tina sadaya kakirangan oge kalepatanana kangge kapayuna bilih teh mah aya permasalahan teu kenging sungkan ditaroskeun nya bade dina nuju forum pangaosan atawa di luar pangaosan oge mangga penak di jalan ye gaduh masalah taroskeun tek dijawab moal jadi jawab mah dijawab nya ngan lamun terang harita keneh walaranana teh ngan lamun teu terang dipilarian heula gitu. Dan beureun baheula ngajina seueur nunutan salaresna mah entos kitu diaos teh nya ngan namina oge jalmi nya eta mah ngabela diri al insan mahalul khotowan nisyan jalma mah tempatna salah puguh ngebluk nu puguh mah nya tah kitulah biasanya hapunten tina sadaya kakirangan kalepatanana oge bilih aya bahasa anu kirang tepat eta mah geuingkeun we nya da budak kitu nya nopong korongop meureun aya teh kieu teh nya ngan nya setidakna kitu tiasa bermanfaat kangge anu sanes ditutup ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.